tepang kamaraya sadayana dulur-dulur Giri Harja Tilu Putra urang ngariung suka seri gogonjakan di channel YouTube Giri Harja Tilu Putra. Hayu urang ngamumule seni Sunda, hayu urang ngarakeun buduluran, hayu urang suka bunga dina seni ngalangkungan Giri Harja Tilu Putra. Ngabacot ngabacot ngariung bareng cepot, ngabacot ngabacot ngariung bareng cepot, ngabacot ngabacot ngariung bareng cepot, ngabacot ngabacot ngariung bareng cepot. Ayo ah urang bacot. Wilujeng tepang kabaraya sadayana dulur-dulur Giri Harja Tilu Putra urang ngariung suka seri gogonjakan di channel YouTube Giri Harja Tilu Putra. Hayu urang ngamumule seni Sunda, hayu urang ngarakeun duluran, hayu urang suka bunga dina seni ngalangkungan Giri Harja Tilu Putra. Ngabacot Dongkap suara ngabacot ngariung bareng cepot, ngabacot dongkap suara ngabacot ngariung bareng cepot, ngabacot dongkap suara ngabacot ngariung bareng cepot, ngabacot dongkap suara ngabacot ngariung bareng cepot. Ayo ah urang bacot. Wilujeng tepang kabaraya sadayana dulur-dulur Giri Harja Tilu Putra urang ngariung suka seri gogonjakan di channel YouTube Giri Harja Tilu Putra. Hayu urang ngamumule seni Sunda, hayu urang ngarakeun duduluran, hayu urang suka bunga tina seni ngalangkungan Giri Harja Tilu Putra. Ngabacot Yoga suara ngabacot ngariung bareng cepot, ngabacot yoga suara ngabacot ngariung bareng cepot, ngabacot yoga suara ngabacot ngariung bareng cepot, ngabacot yoga suara ngabacot ngariung bareng cepot. Ayo ah urang bacot.
ngabacot Yoga suara ngabacot ngariung bareng cepot ngabacot Yoga suara ngabacot ngariung bareng cepot ngabacot Yoga suara ngabacot ngariung bareng cepot. Ayo ah orang ngabacot. Wilujeng tepang kabaraya sadaya Ulur-ulur giri harja tilu putra Urang ngariung suka sering kukencangkan Di channel YouTube giri harja tilu putra Ayu urang ngamumulih seni surga Ayu urang meretep canda daloran Ayu urang suka banget dengan seni Langkungan diri harja tilu putra Ngabacot Yoga suara ngabacot ngariung bareng cepot ngabacot Yoga suara ngabacot ngariung bareng cepot ngabacot Yoga suara ngabacot ngariung bareng cepot ngabacot Yoga suara ngabacot ngariung bareng cepot. Ayo ah orang ngabacot. Urang garap sasarengan Mumule bari titena Bari titena Lepatna ega dangdokan Luyu jeung kapribadian Kapribadian Mere mawe kasasama Siliasi jeung upama Lakuni jalan utama Jalan utama boga patokan agama Agama Mangga urang sami-sami Agung darajat seni Darajat seni Kubudi anu utami Disarengan manah suci Manah suci Mun lepat silih dan dosan Sangkan janten sauyunan Tarebihan kaawonan Daka awonan sing luyu sabilulungan Sabilulungan Operator, tekan kapan dia Wilujeng tepang kabaraya sadayana dulur-dulur iri harja tilu putra urang ngariung suka seri gogonjakan di channel YouTube iri harja tilu putra hayu urang ngamulih seni Sunda hayu urang ngarakekeun duduluran hayu urang suka bunga tina seni ngalangkungan kiri harja tilu putra ngabacot ngabacot ngariung bareng cepot ngabacot
Alhamdulillahirabbil alamin. Tepang deui sareng sim kuring. Nya Kang. Si cepot di Giri Harja Tilu Putra. Aduh, tampilan anyar itu euy. Heeh. Lawas Lawas temanggung panggil dina dunia virtual dulu. Sacan akang muka carita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Kumaha cager? Alhamdulillah. Aduh. Pulihna sehat. Hah? Sehat Akang. Ai awak mah sehat dewek teh. Nah, gitu kumaha? Ngan kanker Maksudna Kang kumaha penyakit? lain kanker penyakit tapi singkatan. Naon singkatan kumaha tah? Kanker teh nyaeta kantong kering. Seng Kang. Atuh da ngaran-ngaran seniman atuh gawena Nya, neangan anu hajat. bener. Syakur anu syukuran boh eta syukuran hitan, boh syukuran kawinan. Ya. Sareng sajabina kadang-kadang apan urang teh sok ditanggap. Leres Kang. Nya, Nya. sedangkan pan ayeuna anjuran pemerintah ngaliwatan nyaeta adaptasi kebiasaan baru. Di antawisna nyaeta urang teh ditemenangkeun manggung sabab sok menimbulkan kerumunan. Gening. Nya, lamun cek bahasa pemerintah mah PSBB. Artosna. Hah? Artosna naon PSBB? Pembatasan sosial berskala besar. Oh, PSBB. Tapi lamun cek seniman PSBB teh beda. Aya deui kitu. Cek seniman mah PSBB teh panggungan seniman bedok bersama. Benar. Eta mah sepakat. Da ieu kitu teh mah mikir kadinya secara syariat urang teh ripuhnya euy. Nya atuh. Atuh da. Rek nyalahkeun ka pamarentah, da sidik kaayaan dunya keur kieu ieu teh. Da pugu mata pencaharian di dinya. Da sidik urang mata pencaharian selaku seniman di dieu, katuruk katutu urang kapengkak tapi ulah jadi sulit ati, ulah jadi kabingung kolbu. Naon sababna? Sabab Allah mah muarek nanggeui ti bongkokna. Sedangkan manusia hirup kaancikan budi rasa pamilih jeung perasaanana. Aya paribasa manuki berkujangjangna manusia hirup ku akalna. Atuh kudu ngakal si acan ngakeul teh. Sokomo urang selaku lalaki. Nah kumaha kitu? Nya kumaha kitu? Lalaki teh pamimpin figurna teh. Boga jiwa kapamimpinan. Nya Hoda kabeh dunya manusia oge kabeh oge boga jiwa kapamimpinan ngan urang selaku seniman oge boga sarua. Di antara punya eta kapamimpinan nyaeta dituna mimpin negara beh dieuna atuh mimpin dirina sewang-sewang. Sokomo geus ka rumah tangga mah kudu bisa mimpin kulawargana, pamajikanana, anakna jeung sajabana nya. Kudu tanggung jawab. Tanggung jawab getihna satetes ambakanana sadami raga tina nyawa teh. Nganapkahan itu ieu teh bener. Wah, marukana tah modal si laing oman, istri geus kawin. Teu acan Kang abdi mah. Eta tukang kenang. Tah, mun tukang kenang atos. Entos. Nya. Tah kumaha kira-kirana kekayaan kieu panggungan eueuh. Kumaha? Raut muka na tuang garwa ningali anjeun teu nabeuh-nabeuh teh. Goreng dog jeung goreng budi. Sami kitu mah. Tapi teu naon lah. Jadi korban perasaan oge nya. Nu penting mah urang kudu bisa daek ngakal. Nya, pan di antara teh ku ngayakeun kagiatan saperti kitu kitu pan. Diajar matekan ya. Nyeta ngabacot. Nah kumaha tah? Ngariung bareng si Incep dah. Si Incep kieu oge aing teh. Jadi artis keur kieu mah. Kitu tah. Keur mah di ongkoh di kamari-kamari sokomo. Nah kumaha kitu? Ku ayana kajadian nyaeta unjuk rasa. Oh, Demo. Wah, gede-gedean dulu. Eta teh saeutik eta korban di dua belah pihakan, boh ti pamarentah, boh ti masyarakat. Bari jeung ngariungnya Kang. Bari jeung ngariung mungpulung. Wah, pagagelak eta jelema saperti lulut teh ketempuna ku aing. Ana dipikir-pikir, dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa. Nya kumaha? Kadang-kadang apanan dina panggungan wayang masuk kadang-kadang sok dibedokeun teu kumaha. Nya bener. Nya tapi sakalian polisi endang ngaijinan nu demo geuning eta ribuan. Kumaha mun kitu tah? Ku kayang teh mah cing tartib cing aya dina kasalametan. Nya. Ai demo itu ieu mah keun bae da eta mah hal wajar eta teh nemungkeun yen negara urang teh negara demokrasi. Nya
sapinuhna aya di tangan rahayat upami rahayatna teu suka atawa nembongkeun kaprihatinan dirina wajar lamun ngayakeun demo bener teu Benarnya. ngan anu jadi manglebarkeun teh we tak ngayakeun pangkarusakan Nya ngaruksak nya. anarkis itu ieu nya sabab lamun urang boleh poka hareupeun pamarentah asal demokratis jeung pancasilais naon sababna sabab ame dilindungi ku undang-undang gitu tah baru kana teh oge pateke etika sagala bagenya Kang Saha eta? Kang Epot greng Sawawu paingan. da kawan ieu aing kadinya Aduh. aduh si gareng ka dieu euy tara-tara sia make jeung ulin ka pagelaran seperti kieu biasana ge tara maneh teh Ke sono meureun daya ka sono areng ge. sia mah ai kanu piduiteun tara datang ai anu hirasan aya wae Terus eta mah resep dihiras teh. resep pisan hiras eta euy aduh damang sapi Aduh. nya si eta mah nya omonganna teh teu bisa disaring Kanu sirah lanjak teh bletuk-bletuk. beletuk-beletuk we karena sirah batu teh yeuh dengekeun ku maneh naon aing ngaran-ngaran urang selaku warga negara Katimuran kudu make adat istiadat budaya Katimuran DP-DP handap asor hartina teh daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajit kanu tilem ngahudangkeun kanu labu hartina teh si lain teh boga ajen inajen dina diri ngajen ka dewek selaku lanceuk etika dipake sabab naon lanceuk teh panggedena teh bisa disebut gaganti bapak ganti bapak kumaha di mana bapak urang maot lanceuk panggedena mun lalaki wajar di aku bapak seolah-olah gaganti bapak lamun awewe boga lanceuk panggedena wajar di aku indung seolah-olah gaganti indung Benar. hepan bapak aya indung aya nita modar sia teh sia mah aduh ampun lamun maneh hayang disebut bapak ku aing heuk barang bere ka aing teh kudunya itu ieuna da maneh mah kitu ka aing rajin barang bere teh ka aing kadang-kadang tina nginjem heula duit ka aing kitu sia mah padahal eta teh sarua jeung ngagoreng daging ku gaji duit-duit aing kene sia mah guys kita bahas pribadi mah atau dibahas di nu kieu atuh teh kitu wae sia mah tong nyiar-nyiar atawa tong ngumbar-ngumbar aib hareupeun publik ngewa Komo aib dulur mah komo bari jeung aib dulur mah ada kelakuan siana atuh sing jadi tuladeun lamun hayang di ajenan ku batur ajenan heula ka urang eta ajenan heula urang bisa ngerasakeun kitu sia mah hampura tah kitu tuh anjing sia teh sia mah setan meuni teu kaur sia mah ku alusna kitu biwirna ka mana karep pokona mah aing mah kasal Kang naon kesana naon aing rek ngilu demo wah demo naon demo aing ngenkeun demo aing geula aing kamari nempo omnibus law euy undang-undang cipta kerja teh geuning lolobana mah nyang sarahkeun ka rahayat si goblok di antarana geuning UMR dileungitkeun tuluy deui pekerja tetap dileungitkeun nyang sarahkeun ka rakyat hamil cuti dileungitkeun hamil hajat naon cuti hajat dileungitkeun tunjangan dileungitkeun ceuk saha ceuk batur tah si laing teh eta teh masih kene eceuk sedengkeun lamun ngayakeun manggihan informasi teh kudu ngadeksa cekna nilai saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna hartina kudu kasaksian ku mata sorangan ulah eceuk dieceukeun deui hartina teh kaituna teh tuturut muning teh dibawa ku garong mah ngingi cilik tapi dah geula sumuhun bae demo mah bae tapi dina hate temongkeun rasa kamanusiaan rasa keadilan jeung sajabana deungeunna pokona mah dihancurkeun ku aing gedung-gedungna tah ieu salah teh sia salah naon aing
eta kalakuan si lain rek ngayakeun ngancur-ngancurkeun gedung teh sarua jeung anarkis. Ngaruksak pangwangunan nu aya, ngaruksak pangwangunan publik. Pikir ku si lain, ai eta pangwangunan publik dijieunna ti nu naon? Nya ti nu semen, lain maksud teh. Asal muasalna, modalna, anggaranana nya narikan pajak ti rahayat. Nah, lamun si lain ngaruksak pangwangunan sarua deung deui, sia teh kudu ngabangun deui. Sedangkan eta duit teh waragat teh lain saeutik, eta waragat teh waragat umum, ta eta si lain kudu make logika berpikir. Ulangan ukur geuleuh teh sia ngaruksak pangwangunan ulah kitu atuh keur dia. Salah. Gandeng anjing lah. Nah, cek aing oge. Demo mah lain kitu carana reng. Lain ngaruksak jeung sajabana. Sabab teh mungkeun sia teh jati diri anu ngancik dina diri. Heh? Gandeng lah. Sapanjang sia can mayar hutang ka aing mah didengek ku aing. Heuh paingan atuh. Pengen boga hutang. Di bank boga hutang 5.000 sia teh mun di penta-penta wae. Mun geuleuh. Geus aing mah pokona mah syarek ngiru demo tahun teu. Moal hanya geus aing ek indit ah. Aing we. Eueuh kawani sia mah. Hah? Paingan elewek wae sia. Pokona mah tarik sis, semongko. Wala aya eta Kang lah. Si eta mah ateul ku tanuk deuleu. Heeh. Memejeuna ateul tanuk da wajar keneh tapi da ai pangeling mah kudu euy. Nya atuh komo akang budak panggedena. Sokomo dewek budak panggedena wajar. Cek katerangan teh mah sa ayat 2 ayat tepikeun. Mun teu jadi dosa. Bener teu? Bener. Heeh, marukana oge. Pang-pangna deui kayaan ayeuna keur kayaan pandemi cara kieu. Nya. Pikir ku si lain. Hah? Nya atuh. Pan anjuran protokol kesehatan ti pamarentah urang teh kudu ngayakeun 3M. Nah, naon 3M teh? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Sajabat teh eta nya eta kudu mencukupi tutuangeun anu bernutrisi. Nya. Jeung sugesti pikiran ulah ka mana karep, ulah naon anu goreng itu ieu. Anggarnya. Tapi sugestikeun anu sae-sae. Gitu dah. Marukana oge. Jadi dina raga anu kuat terdapat jiwa yang kuat. Wah, eta. Nya mensana corporation teh ning. Heeh. Gitu marukana doh. Hayu meni sarepi kieu nya euy. Heeh. Kemana cenah? Bari hari ringan ah. Nanti sok atuh yang hari ringan. Hah? Ini sok atuh bisa nyanyi gitu. Waduh aing motong ditanya masalah nyanyi. Saya kakak mah. Motong ditanya aing mah sok hayang lagu naon ka dewek. Dangdut. Dangdut? Nya. Iya, tong ditanya. Pop Sunda. Pop Sunda? Nya. Jangan ditanya. Rock. Rock? Nya. Gah. Tong ditanya rock mah loba dina popoean oge. Lain rock eta. Oh lain. Genre ieu mah. Oh, tong ditanya. Malaysia apa? Ya, tong ditanya. Ke penasaran ieu teh Naon? ditanya teh apal atau henteu. Heuh, matak cek aing jangan ditanya teh tara apal kabeh aing mah. Geus sia teh bisa. Ampun, aing. Ada gengsi gede sia. Heeh. Kumaha we aing mah tibatan eleh ngomong mending ngajual imah aing mah. Bener. Gengsi nama gede Aduh, teh kalau. ampun. Heeh. Saya subung kieu Kang. Hah? Heeh nya eta kada ditu lah. Pokona mah sabulang bentar we kedo kadiganya euy. Heeh. Lain dewek teh hayang nginum itu duh. Heeh. Haus boga alo teh kemana teh nya. Dititah ku dewek teh nimbat diisuk-isuk, diisuk jedur. Di subuh-subuh keneh ke dititah ku aing. Nah, ada can balik-balik kitu teh. Bawa ka mana mah? Heeh. Tadi. Eta aya Pak. Aduh. Meni jalingkrak pisan aing boga alo leuh tuh. Alo ieu teh. Jalu we sugan mah. Montong ku kitu aja. Bisi kabita aing ke ah. Sia teh. Heuy. Kita geus beres ulin. Tadi teh salam heula ka aing. Suntangan. Assalamualaikum, Ah, gitu.
Cipika-cipiki sia ka dieu. Mah. Tarang. Ah. Amang. Nah bau cuka sih teh, tarang deh. Biasa udah capek. Naon Uma? Ku dewek teh ditah nimba sia teh. Geus acan nimba teh. Ulin poho. Coba kalahkah poho. Naon wae teh sia teh. Tadi teh lang layangan. Ngadulang layangan. Diundang. Awewe lang layangan. Duh ampun eta beuki pisan kana ngadulang layangan si eta. Terus kaleci. Walah pas Aduh kale. Capek. Hatuh. Lapar. Jadi sia teh aduh pohon nimba teh kitu ngadulang layangan heula. Aduh kaleci nepi ka lapar dengan dahar gitu. Nimba mah henteu nimba mah. Tuh. Alus neng, alus. Tingkatkan. Jurig sia teh. Ada poho. Heeh lamun poho. Iya. Naon. Dede lapar. balik teh lapar we Kang gitu. Sia teh lapar cikene sia teh beak tilu boboko ti aing. Itu nepi ka aing itu aron dipoekeun oge beak ku sia di hakanan. Boro meta duit. La ilaha illallah. Mai maneh eta teh kana duit teh bagi-bagi teuing sia teh Uma. Cikene ku dewek diberi 40 juta saja beak. Semua orang itu butuh uang buat makan, buat keperluan, passion, style, yang kayak gitu. Heeh tah sia teh ulah kahakan ku kamodernisasian. Sagarupa oge kudu sarua atau sesuai dengan kebutuhanana. Tong sok sagala dibeli sia mah meuli baju itu ieu leuheung mun dipake dan teu. Ada kudu ganya. Gitu we sia mah. Kamari sia meuli cang. duit. Dek heula. Kamari si laing meuli cangcut anu hurung. Dipake henteu geuning. Sagala dipake geuning katempo ku aing. Heuh atuh. Tuh nya cik oge matak naon. Ieu sagarupa oge kudu jeung fungsina. Ulah sagala ieu. Ulah sagala dibeli aya sagala teu moal dipikabutuh mah. Asal cokot teh. Sia Bunga teh. pokoknya mah ayang sangu padang 7 bungkus, lotek cerinda 2 bungkus, terus sop buah Pak Omo we hiji. Allahu Akbar. Aing ieu imah timimiti 20 ka genep. Ayeuna geus 2 ka 2 dijualan tapi hakan si eta da. Ampun cing Uma sadar atuh si teh. Sia teh kasurupan ku saha dahar teh nepi ka gede-gede teuing leuwih ti aing. Eling Uma gendut henteu sia teh. Kalakah indung sia we gendut mah. Nya. Lain ieu mah lain. Atuh teh naon ni? Tong mah bawa lambang kejayaan. Lain ieu mah. Maneh dahar gede tapi leutik wae sia teh boga pikiran gede maneh teh. Body goals. Lain aduh body goal cenah. Kan? Amang. Naon. Tadi teh Eke teh ningali kukulintingan ka ditu ka dieu awas tujuan hirupna teh. Wah, Jika jelema linglung tapi bergaya setelan bagus jika Harry Potter. kade sia bisi penipu. Da ieu nama zaman loba penipu, loba nu jiga, sadekeun jiga teh jauh ka nya. Kade sia. Ada teu sieun. Teu sieun nah. Da, geus diajar. Sparring taekwondo silat. Dipapai kabeh. Da aing teh rada cek aing teh sia mah Uma tong diajar gelut. Lain kuna naon teh sia mah geuleuh ka bibi sia ka indung ka pamajikan dewe kayo ditonyok sama kitu wae. Rasa maneh bisa silat. Rasa maneh bisa silat. Tong sok kitu taeun teh. Ya kalau aku tidak bergerak begini, atul we. Oh atuh. Renyem. Renyem we. Jika nate, iya mah serius iya mah. Kumaha. Iya, tadi teh anu kukulintingan kan itu. Dareupeun Tadi- imah. Heeh. Truy. Setelahna teh alus jika Raffi Ahmad. Tapi lain Raffi Ahmad. Lain. Versi linglung ieu mah jigana. Paciling tuh. Anu bener ieu teh. Aslina Cikan gerewan ke cikan sugan naikeun. kela geranya. Gara sok. Aduh. Oh. Ayo.
tapi warna bersekaki ya pakaian nama da. Da teu nyambung diajak ngobrol ge. Teu nyambung. Teu. Aduh. Buah si Ulil meureun. Mungkin. Heeh meureunnya. Tapi dari kieu beungeut si Ulil mah da kasep ieu mah. Cicing tanyakeun ku sia sakarana. Tanya sorangan ah. Da tara nyambung diajak ngobrol ge. Tapi nah asup kade digoneng segala di teh. Tah kitu sia mah kaum lalaki teh ngagoneng we hayo. Ongkoh teuh digoneng sia mah. Atur we mun teu ngagoneng. Ai ka mang teu sia mah. Kali-kali mah aing goneng teh. Bisa dihabak kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, halus nanya, logat nanya. Dari ini siapa namanya, Bang? Aduh, punten dulu atuh. Oh iya. Punten. Oh, bisa Sunda geuning. Heeh. Mawal lasun, Nya? Pantun ya. lasunna para rewet. Yo, pantun. Heeh. Cakep. Sampurasun Mang Cepot. Rampes. Hiji deui boleh? Dok, boleh? Mawal lasun, mawa kesik. Nah, artinya? Sampurasun pemusik. Rampes. Abi. Sok maneh. Mainnya Kak. Heeh. Siga bieu. Ya, kedua aya penutup tuh. Aya pembuka, aya penutup Mang Cepot. Oh ya, tadi pembuka, ini penutup. Jalan-jalan ke Palembang. Cakep. Anu halus ah. Ke Palembang nu apalna? Oh cicing yang ngajak ngobrol. Dengekeun dam truk cicing geus ya. Jalan-jalan ke Palembang. Cakep. Pulangnya bawa empe-empe. Gelis. Eta benem oleh-oleh nanti dia tuh mah eta we daun oleh. Sia mah. Aduh, ampun. Salah atuh. Berdosa banget ih. Sok, Nya. Mang Cepot bisa Mang Cepot. Oh bisa. Bisa atuh. Ikan hiu makan teronton. Apa itu Mang Cepot? I love you para penonton. Oh. Kalau Mang Cepot bisa, ya? Ya. Mang Cepot bisa, si lain kudu bisa tuh. Kelaran. Ari teh saha jenengan anak teh? Atuh kerlieur nanti. Kerlieur. Kuriling. Dari Rorompo yang di sana. Di mana? Kan di Sabrang atuh. Di Sabrang. Di Pentas. Oh, pentasiun ieu itu jelakong. Pentasiun teh Majalaya. Lain. Di mana? Sudah mah seberang. Oh. Beranya. Naon berak? Berak bagian, berak setema. Dari seberang pulau. Bukan Pulau Jawa. Bukan, dari Sumbar. 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 Oh, Sumedang Barat. Lain. Naon? Sumatera Barat. Apal Sumatera Barat? Padang. Oh, Padang. Jadi percampuran. Percampuran. Ibu dari Padang, Bapak dari Gunung Padang. Jujur. sama kayak Cepot sama blasteran ieu ge. Naon Cepot blasterana? Bapana orang Sumedang, indungna Sangsara. Oh, beda. Aduh, ampun. Itu silsilahna. Silsilah. Tapi kalau di Padang nih, ini awewe model kieu nih. Disebut teh Uni. Uni disebut teh Uni. Ibi, eta mah Ibi. Uni mah Lamun Ibi jeung Uwa. Pasanganana teh. Pasangan teh. Ieu mah Uni. Kalau Uni yang sekolah terus terbalik-balik, mana nyaho teu? Sok Cepot. Uni teh sekolah terbalik-balik. Universitas terus mana sekolah. Ampun. Lain ini orang Padang tapi bisa bahasa Sunda. Urang teh ngajug-jug di teang jauh di Kumelabuh lah ya. Jauh di jujuk anggang di teang. Oh gitu. Kan garek gok pengen sekali diajar bahasa yang apa namanya tuh lemes. Lemes ya, ada kasar, ada lemes. Ada kasar, ada lemes, lamun. Jadi hayang nyar ilmu bari nyar digawe. Oh, halus ieu jelema ieu.
Nya ilmu tungtut dunia siar itu sunanya. Eta. Nya. Da semua masalah tuh. Si udah mah jeung duit mah. Oh, nah teu masalah jeung duit. Heeh, masalah jeung nu nagih blegok. Ini loba hutang. Teu goblok duit beureunya euy. Alus. Ai. Kan tadi teh orang ujung Padang. Lain ujung pandang. Padang. Sieu Ieu mah. teh dengekeun lain ujung Padang. Ieu teh urang nasi Padang. Urang Padang. Nah, kan orang Padang. Heeh. Kebetulan aku teh kan sama si Amang mau minta apa itu namanya itu? 7 bungkus nasi Padang. Aku mau minta. Kudu apel masakan Padang Mang Cepot. Oh, aya rupa-rupa nasi Padang. Aduh atuh. Di antarana. Di antaranya yang pertama. Yo, Nih, yang pertama kahiji. Rendang. Nyaho rendang? Nyaong. Dahareun urang Padang. Rendang. Oke. Anu kedua? Nu kadua? Aya ngaranna makanan bunuh membunuh. Naon? Bunuh membunuh. Bunuh membunuh. Heeh. Bunuh membunuh. Heeh, makanan paling sadis. Ayanya. Aya. Naon teh daging naon teh? Kill. Kikil. Woi. Aduh. Pai. Maksudna mah kill. Aduh, kill bunuh nya. Lain kikil. Kikil. Eta kill. Kikil. Aya deui dahareun anu tidak berdosa. Naon? Cincang. Apal cincang? Cincang. Heeh. Daging cicing dicacak teu walang-walang karunya eta daging. Bener. Pecepot. Abang bawa tidak nasi Padang. Laper. Mane kukurubukan beteng. Salah indung mane atuh na teu mere dahar. Oh, sete. Nyaho urang ka Tadi kayak si paraban ku huut bieu teh. Sete umak cing. Aduh, ampun. Cing boga harga diri sete ka unggah jelema teh punta penta we hayo. Nya ge urang sangsara tong punta penta kitu. Kajian maok. Ulahnya. ulah. Manang. Sete ulah kitu wa. Lamun hayang dahar masuk aya we dapur jig kitu jig. Bung, peda deui sok. Oh, sia mah ah. Lain ini udah. Udah teh siapa namanya? Udahnya teh. Jadi kalau di sini mah udah dik-dik lah. Udah dik-dik. Ngaranna teh. Tapi boga adi. Boga adik saha? Lahirna di Bali, Heeh. gedena di Bandung. Lahirna di Bali, gedena di Bandung. Saha ngaranna? Sok Udah. kumaha apal teh? Udah lahirna di Bali, Lahirna gede di Bandung. gedena di Bandung. Gede bage. Mana cara apal ya? Benar sesuai gerinya. Gede bage. I bage. Benar. Lain udah dik teh ka dieu teh ka bati meureun merantau. Ka Sunda teh. Katempo ku si umat teh cenah keur laliwat we ka itu kade jiga nu linglung. Efek ditaras ku abdi teh geuning udah terek nyiar gawe ongko bari diajar. Wah, sudah lama tuh menjedog aja. Oh, menyedot. Kenapa? Kan di Imah teh sekarang teh pindah ke Ciair Bangkong kecil. Ciair Bangkong kecil. Eta nu di Padalarang, Ciair Bangkong kecil. Ciburuy, mana teh hafal wae. Ya, Gusti. Paingan lieur aing. Aduh, ampun Ciburuy mah nyaho ye. Ngaran tempat mah teu bisa di Indonesiakeun. Ciburuy we sete tuh. Ya. Hayang gaul sia mah. Ya biar Ciair Bangkong. biar tahu Mas. Misalkan ada bibi saya yang di air pindah sedikit. Ada di sini di ujung berung. Mana nyaho teh? Naon? Cingised, air pindah sedikit kan. Cingised Ngised. tetap. Amang nasi Padang. Si eta na meuni engke heula sia teh. Tunu ya. Sok mending HS we sia mah. Walah. Aduh, Wah. ampun si eta nambah kabina beda teuing si eta. Lain jadi udah teh yang diajar naon ieu teh? Sudah mah yang boga gawe. Hah? Hayang boga gawe. Hayang boga gawe. Boleh calik di dia? Oh, mangga. Oke. Sok gek di sana. Uma, Aduh. si Uma teh gelis sih sebenarnya mah. Gelis ya? Heeh. Iya. Ngan urang teh apel ieu barang daharna naon? Sakali 3 kali ngalengka juralit, 3 kali ngalengka juralit. Panas joli. Oh, lah kitu si eta mah. 3
turunan roda mun teh julit-julitan wae mah. Mana kapi naon kan kapelak sebenarnya. Kapi elah. Naon sih teh? Middle. Low. Aduh. Wah. Naik cepot. Syukur atuh udah dik ayeuna dek diajar, dek digawe. Tapi ada sagawe-gawe gitu. Ada sagawe-gawe pokoknya mah digawe rek naon ge bisa. Oh, tapi udah dik udah lama di sunat udah lama. Udah lama tuh. Yang pertama mah di Cibiru. Yang kedua di Cikoneng. Yang ketiga nih jadi di Cilepeng nih. Cilepeng. Jadi semoga gawe teu pusing. Lieur. Oh, lieur. Kan baca naon. Nu penting mah di mana bumi dipijak, di mana langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, langit di sana langit dijunjung. Junjung langit, bumi dipijaknya. Gitu. Bae dibaik lagi teu naon lah, nu penting menyambung we. Ta ayeuna pan urang teh udah teh cicing di Sunda. Mangga. Sekedik teh nyaeta kudu apa karena budaya Sunda. Apal pisan atuh urang mah. Wah, nu pernah udah lihat nonton naon tah? Layar tancap. Layar tancap lain budaya Sunda. Ieu mah anu khas budaya Sunda. Anu khas pisan, naha jaipongan, naha pencaksilat, naha wayang golek. Wayang golek urang sok nonton. Manya. Akar baheula mah kan si udah mah dagang atuh baheula. Aya wayang golek ngampar. Oh, nu meuli tapi. Nah, dagang naonnya? Ada nonton na YouTube, nu meuli narek di mana urang? Nyaan pengen disebut linglung tuh. Ampun. Jadi berarti udah gak sok nonton wayang atunya. Oh, lo wayang mah tuh cida mah. Ingin lu ka mana? Tapi resep henteu. Resep pisan. Resep. Cik lamun heueuh mah resep. Cepot rek ngetes. Dalang di Jawa Barat pan loba. Cisawai di antarana. Dalang. Agus Rohe. Nya si eta mah. Belegug. Aduh ampun. Pak Agus Rohe mah lain dalang belegug. Saha? Eta teh dosen. Oh, dosen. Sok bawa wayang. Eta mah meuli. Meuli mah. Aduh ampun. Aingnya si eta mah. Lain sagarupa oge anu moal ieu teh. Lain wae dalang lain. Pan loba dalang mah. Teu mawa wayang wae kadang-kadang dalang teh mawa bantal. Da diusir ku pamajikan. Urang resep ke Beneta. Gitu dah menurut teh oge. Par gitu. Lain Agus Rohe dasar sok ID teh. Aku dicicingin wae. Sok, mana apel tuh dalang di dia? Malah tuh. Saha? Indonesia dinu filosofi puisi pantun kamus besar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Belanda. Bisa. Kok lain bisa saha? Nanya ke teh saha dalang teh. Marah-marah. Mana suara menang tinggi, orang teu menang pendek. Aduh ampun. Apa tuh? Sok saha? Almarhum Abah Asep Sunarya. Aduh, si udah minang menang. Aduh, Yuda mineng mendang muka. Kan harus ada lemes satu Om Cepot. Ya, bukan ieu mah edukasi we nya. Kan dina sunat teh aya unda kusuk basa. Mohon. Kangge pribadi, kangge salureum, kangge sesama. Lamun dangu mah keur batur. Jadi mun jang urang? Jang urang mah nguping. Urang pernah nguping eta mah Om Cepot. Bener kan? Pernah suka dangu. Mohon. Gitu alus teh. Tahu jejebir orang teh ndak salah berarti kalau begitu. Dah eta bahasa terus edit teh anu awu. Aya. Ieu mah udah dik ieu masuk aya anu apa? Hendarsa. Hah? Hendarsa. Hendarsa. Naon sia? Urang cek RT urang. Wayang golek, teh wayang golek Hendarsa teh saha? Heuh dalangna. Aya gitu. Aya cek RT orang tuh kayak itu Hendarsa cenah. Ciri-cirina kumaha ciri-cirina? Pendek terus? Rambutnya galing terus? Galing. Biasna manehna mamawa sapeda hunggal poe. Terus? Kukurilingan. Bari mawa termos jeung kopi. Eta mah nu gelo si teh atuh. Manya mawa sapeda bari mawa termos ongkoh.
Heeh, tah manehna teh nu nutur dalang, tapi tah eta sok disebut dalang oge. Dalang naon? Dalang kerusuhan manehna ngabicokon aya wayang di dieu wayang di ditu eueuh padahal. Aduh, paingan atuh paingan lieur aing mah ipan dalang wayang golek der kesadang kerusuhan sia mah buah edan sia mah. Oh, jadi eta tadi bener mancepot. Abah. Ya. Urang teh selaku generasi muda nya. Heeh. Rako cicungik ieu pandalang ora. Heeh. Urang teh kudu bisa mengapresiasi ka dalang-dalang kasohor, dalang-dalang anu parantos sepuh. Mohon. Semohon. Aya deuleu. Heeh. Dalang kasepuhan. Saha? Abah Asep Truna. Oh, ngora atuh teh mah. Beneran cenah keur ulin di tetangga dewek. Basep ngaranna? Asep Truna. Heeh. Heeh. Waduh. Can apal urang mah bener hayang apel di degana kumaha. Aurana gitulah. Marukana aura dalang mah beda. Kumaha? Aurana teh aur-auran. Aur-auran. Aur-auran we ripu we kitu dah. Lain eta maksudna lain. Naon eta? Ikan dalang tuh wah. Heeh. Geus katingali dedeg sampai rupa beke gitu. Rupa HD. Rupa beke mah eta mah pribadi sewang-sewang atuh. Uma. Eta di tetangga deh, deket Wanandang. Aya imah pan, anu rada dengdek. Maium. Deket Maium. Tak eta teh cenah aya Abah Asep Truna jadinya keur ulin. Ai ciri-cirina da kumaha da teu apa Dede. Sia apa Maium? Apa ka Maium nama? Kolot anu man. ieu anu sok jualan dangeuna. Nya. Kolot. Anu jengkol aya. Tak eta mah pan nini-nina. Tak iya mah Abah Asep mah lalakina. Jadi nini lalakina. Aki-aki. Nini lalakina. Heeh. Ciri-cirina naon wae sok? Ciri-cirina mah rada gendut. Gendut. Rada gendut. Bodas tapi caketul. Putih. Bodas tapi caketul. Ai Jen Malik beda sakumaha tah? Wah, Jan Malik mana Jen apa? Malik. Jen Malik. Apal Bang cepet Jan Malik. Naon teh? Lamun di geron, Jan langsung Malik karena si Jan. Oh, si eta. Heuh, tak kitu ciri-cirina teh kolot dewek kuisan. Jangkung gede. Nya, tapi hideung. Tapi lain buta kan? Lain. Mang Da cepot. siungan namun pohang Jadi kita buru-buru. Atunya kena. Oh. Alah. Dogri. Oh itu. Halo, mangga kelewat sini. Alah. Kelewat. Aduh. Asik. Maripi lucu pisan. Barudak urang. Hop. Aduh. Udah dik-dik. Hah? Tak iya dulu tak. Iya. Nya. Eta si Uma kunaon? Ini kesenian Uma. apa sih? Hei. Hei. Hah? Uma. Apa? Eta kakak. Enggak sih teh. Kamu lagi geus beres tadi. Nya si eta mah da. Tak kitu teh kepinuhan ting baterai si teh. Aduh Abah, damang Abah. Alhamdulillah seperti kemarin. Wow. Jadi kemarin pan ripuh ngomongna ka abdi. Iya, jadi gua mah orangnya gimana ya? Kontinuitas, up to date, independen, itu apa adanya. Tuh, dengekeun sia. Wah. Dengekeun omongan ka Hardin kumaneh. Teu. Sarua aing oge. Boro-boro nu ngadengekeun aing nu ngomongna ge lieur. Aduh. Padu bahasa we beureunya euy. Aduh. Nah, Abah, Yo Abah teh, aduh, tadi teh cenah nguping wartosna saura di itu tuh di tetangga abdi. Nuju amengan rupina ka ditunya. di mana? Bieu di itu cenah belah tongoh. Amang. Oi. Ayang ieu nyeri beuteung Aduh, si eta. Loba karasa. Loba karasa. Geus miceun. Hah? Bari neuheur cai jang ieu kasepuhan. Ya. Gas beak.
Hah? Gas beak gasna. Si eta. Sok 700.000. Nya. Harga gas jeung Mana 7.000 si teh. Aing ieu teh cangcut lah. Tuh baunya. Bayar deh sarua duit ah bau-bau oge tuh. Idoh. Tah. Lain budak teh meuli lincah teh kan boga indung tere. Nah. Apal Musik. siapa? Oke. Aduh. Pokok. Oma. Waduh. Alah. Ngerti. Bagja luar biasa kagunturan madu karagragan menyan putih berudak. Nya. Kasumpingan kasepuhan. Kasepuhan ieu teh kolot anu wajib dijunjung, anu wajib dihormat. Alhamdulillah, Kang. Umur ayeuna geus 18 jalan. 18 jalan. Aduh. Kemana we bebas. Eta budak anu bieu lincah-lincah teh jiga indungna keur nyiramna hayang ngadahar bilatung we nya. Jigana mah kana kitu da. Nepi ka mijah, nepi ka tulungan. Oh. Mun eta jadi minantu urang, Nya. wah dialungkeun aku aing mah. Nah. Lieur we ningali nege ngajangarkeun. Aduh, ampun. Kang. Abah Asrun dah mang, Abah Asrun. Seperti kemarin. Alhamdulillah, hirobil alamin ta ieu teh jang. Ya, Mang Cepot. Udah ieu teh sosok maestro anu ngembangkeun seni budaya Sunda khususnya dina wayang golek di tahun 70 nepi ka ayeuna. Eta teh. Oh. Teu aya rojongan ti anjeunna nya urang teh pasti bakal teu walakaya hatina teh urang teh baru sacara budak ngora teh kamotivasi ku ayana kasepuhan. Alhamdulillah. Nya pulungan ku udah ilmu-ilmuna. Nya ilmu-ilmuna boh tina sosialna, boh tina peilmuan pawayanganna sareng sajabana. Jeung pakona mah seniman-seniman ayeuna ge kudu ngahargaan ka kolot eta kolot teh purwadaksi purwawiwitan Nya. saksi wekasan. Jadi lamun urang teu ngajenan ka kolot engke urang teh moal aya nu ngajenan. Oh, Saminggu teu ngapalkeun bieu. masuk teh pinter Mang Cepot. Sarua urang maca maena oge kitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Abah, Bulan. Abah abi teh bade tataros bah ah. Mungpeung Abah sehat keneh. Sok rek nanyakeun soal Mungpeung naon. Abah keur ka dieu. Da geuning Abah mah arang langka ku abi teh diajak ka DT alim wae. Rajeun daek teh kudu aya sate we jeung sate. Enggak, soalnya gua mah levelnya beda ya. Tuh. Jadi gua mah kalau yang manggil gua mesti yang high class. Oh, Wah. Jadi gua mah nggak mau berhadapan dengan yang middle to low. Wow. Kayak lu kan middle to low. Why? aduh ampun. Bah, Apa deh? bade tataros abdi ye. Sok. Ngawitan ngadalang Abah Asrun. Abah Asrun teh Abah Asruna disingkat jadi Asrun teh. Nya. Da tuasa jadi mah hayang disingkat jadi Abah Aspal. Ngaluyukeun jeung tangtungan tapi urang Abah Asrunkeun we nya. Punten banyak. Mangga. Mangga Aden. Ini Aden teh tos lami goblok. Punten baheure Pak, punten. Punten Pak. Aduh, suwe sawios. Dabdi mah tuh mandi kekesak sok we. Alah. Aduh, Bah. Oh, nya. Abah. Anu emang geus dibaheula kitu. Acan Abah. Can ditanya, woi. Ampun. Tuh, nah si Uma kan itu. Hah? Oh, Oh. Mang Cepot. Duh, mani anda lemih gitunya. Geuleuh aing nempona ge. Nah, Sakalina teh andalemi meni gulak gilek ge. Sakalina ajolong-ajolongan. Salto. Kuatnya pemain etana indungna. Boga anak kieu. da si Uma mah beda karakter si Uma mah. Nah, Lamun kumaha? keur tegablek duit jalingkrak kayak ka dieu, lamun mun boga duit teu anda lemih, bager soleha. Lamun urang jadi kolotna diganti ngaranna Saha? Bilatungwati. Ampun. Kakarak ini nempo budak lebih ke abrag-abragan gitu. Abah mangga deuleut Abah, tahu tabah. Alhamdulillah gelis simjenan kalbu batik kenal soca nu. Tuh. Gaplok sia ku aing.
bisaannya suaranya abong dalang tak udah Bener. dalang tinggal itu bisa gitu Rupa-rupa suara natenya. rupa suara nate Suara awewe bisa, suara lelaki bisa, Ya. suara kerja di buta bisa, suara ker nginjem duit beda. Akan suara keur ngarayu. Kumaha? Sayang, ketika aku menatap wajahmu yang ayu bagaikan rembulan di tengah malam. Wah. Alhamdulillah mas, saya telah dipuji. Sayang, mas, sayang, mas, sayang. Arek kajaman heula tuh. Tinggal itu kamonesan dalang-dalang teh abah teh naros can purun wae teh naros tahun sabaraha abah ngawitan ngawayang teh abah Ari ngawitan mah tahun 74. 74 oh lu Yusua seberapa harita Teu payu-payu. teu payu-payu Teu payu-payu. monya Ngeroyoh teh tahun 80-an. oh jadi proses nama di tahun 74 teh bahnya Tepung we jeung dalam kesepuhan almarhum Oh. Bapak Haji Asep Sunandar. Taku eta dipikanya abah mah. Patak abah mah kadinya mah nyaahna ge. Bapak Asep Sunandar mah nyaaheun ka abah. Dahareun pilih gegel inget ka abah ditelat. Lainnya eta mah manehna keur lapar abah. lapar atuh itu abah mah ai betul di tahun 74 74. kasaha diajar ngawitan teh bah Ka Mama Suhaya tos teu aya di kieuna. Mama Suhaya di mana teh Di Lio Genteng. di mana le gondeng teh Di Lio Genteng teh Tegal Ajeng teh hayang nyaho da moal aya kauntungan. Sejarah Bang Cepot. sejarah apa Oh, bicara histori. Histori masalah dong. keuntungan jeung kerugian abah ieu mah Oh, enggak, gua mah suka ada perhitungan-perhitungan mendetail. Jadi gimana ya? Gua mah nggak usah pakai kalkulator sih perhitungan gua mah. Nah, ha? Yang penting, oh gua udah ngerti ini kemana arahnya. Ya. aing kolot ya udah mulai kolot mau ditonyok aing Aduh, aing can ditonyoknya geus pegek. aduh punten bah Kok lamun ditonyok beak, meureun niru aing bisa jadi roba ngomong. Aduh, ieu mah agung aing aya nu nonyoknya ning. Elo si jemot aing ditonyok. Aduh. jadi ngirung beulnya aduh ampun oh jadi abah teh kantos babarangan sareng almarhum Abah Asep Oh, sobat dalit. sobat dalit dugi ka ngantulkeun teh nya bahnya di tahun sabaraha teh bah Saya sareng Abah Asep tersebut teh teh saeutik teh. Naon. Ongkoh kompak babarengan. Heeh. Ari maot miheulaan. Weh, ada apa lah tuh kalau umur mah? ai kana mian jodopati bagja cilaka eta katangtosan Allah lain urang anu ngabdi banda Ya tapi urang kegeuna. atos bah Pinjam duit euy. tah geuleuh na kekolot kita kitu unggul ongkos sedih tapi nginjem duit geura sok pikir goreng tungtungna Apaan keur mah goreng patut goreng tungtungna Tong bawa goreng patut. Apaan happy ending teh mohon sambil menyambut Happy New Year. Wah. dalam udah dalam tah Oh, dalam. We gitu loh. marukan aku mah teu jangar kana hulu aing sarua jangar Baru-baru ngedekekeun aing gerengat ku di ronsen teh sirah teh. alah bah Ya. jadi di tahun baraha sareng Abah Asep teh bah Di tahun 82 lah juga Pak Asep mah. 8182 dugi ka tahun 2014 pangintennya Iya. sabetas Abah ngantuk Pokoknya dibungkas teh ku Abah Tilar Dunya we. oh Lamun teu Tilar Dunya sampai kapanpun saya tidak akan berpisah dengan dia. laras tah tinggal itu marukan Karena seorang Asep Sunandar itu jasanya sangat besar. jasana ageng pisan ka Abah ka pawayangan Padalangan. Beliau bisa membesarkan Padalangan yang bisa menjadi aheng, bisa diambil ke luar negeri. waduh tuh tingali bisa Si ieu diambil mah, si aya nu ngambil. Saha? Elek naon bau. kulaleur sia eta mah diambeuna Oh, teh beda acan. Bertahap atuh bah, Mang Cepot bertahap. Mimiti diajar bah, kedua praktek, katilu kakarangan yuk ya. Apa durang teh Pak, Mang Aya Cepot? kaopat. Naon? Kaopat ngajebluk. aduh ampun bagjatah ieu teh berarti Abah teh nyaeta salaku figur jeung Abah Asep panginten tos uninga ka Abah Asep ti mimiti Abah Asep keur sangsara keneh nepi ka jayana mureunnya
pertama bikin duet dalang, duet bodoran, nya itu iseng dibayar sekaigit produser. Begitu keluar Astra jika mabok cinta, nya begitu keluar meledak kasetnya payu luar biasa. meledak dibom lain sih emang yang rekaman teh lain meledak beda saeueuh meledak jeung melenghir meureun udah mah udah kudu make minyak wangi Beda Mang Cepot. Kalau ini mah rekaman di studio. aduh Orang mereka medis paru-paru. Hak. Ya, kudu apa? rekam medis ampun jadi orang kudu di mana seri data Entong sering. aduh ampun alah tapi Abah Asrun mah cenah udah Heeh. sajabat tinggal wayang teh pernah jadi penyiar radio Penyiar radio. dalang Ongko penyiar radio ongko. jadi nya penyiar radio Cek pengalaman cek penyiar cek radio. cek cek cek. Saudara pengar Ya. tah Can ditita kela radiona. Mang Cepot tita Mang Cepot. deui sok hayang mieulaan wae teh nya heeh Radio lu teh radio ngaguruk gitu tah. saudara pendengar ada sagu ada talas kalau dikirim lagu harus dibalas mobil Fiat mobil PW teh kiat hayang minum Meruakan kalau dibenarkan udah power Ulah. eta mah Bubuka dulu. Meruakan Bubuka dulu Mang Cepot. Ya, betul, bubuka Program dulu. acara naon sapa-sapa quest gitu tah. Cok. nah urang masih etik oge teu nyangka Heeh. geus aki-aki kieu masih kededer titah di shooting ku yoga di telepon Yoga omatnya tapi eueuh duitan henteu aing sugan ngadeg-deg Tuh, da inget teh ada yoga mah jelema eling bener. jadi teu kudu loba itu sugan begitu asup ke ruangan dia tuh dibayar mah aingnya Wah, cilaka. Mang Cepot. Aya barengan ukur sapoe ayeuna episode teh ieu. Heeh. tapi yoga mah orangnya soleh Bener. Soleh yoga mah amin. soleh da manehana nama mun nya anak kabatur Heeh. dahareun keur digegel inget kan di pikanya ditelag Telak deui. Telag atuh da naon deui ya batur beuna ge. Maya- Dibuweung lain. jadi urang mah alhamdulillah bisa diwauhkeun jeung yoga Sedih deui dengan itu. Naon deui? Kade naon nih kudu naon? kumaha aing ge goblok Ampun. Mang Cepot. Bulan. Katam pipisan tadi Abah. Heeh. Jangan. Wah, yoga jalmi soleh. Kuduna kan tibalik. Nya. Kolot nu mereka nu ngora. Abah aya. Nya. Tapi udah Heeh. ai barang bere teh panginten da lain ukur tina harta unggul. Ohon. Tapi ilmu oge kedah. Ohon. Da eta oge geus kawajiban kolot kan nu jadi Ada. Tah. eta ningali budak awewe tadi urang Nya. barokan keun resep ningali eta budak lincahna Hah? nah teh rei hayang rumah tangga Waduh. Waduh, eta aya keneh gairah geus kolot kitu oge. aya keneh nganting koslet teu Aduh ampun. Tah kita di tahun baraha teh bah berarti mah jeung Abah Asep teh bah. tahun anu layu teh besan Keur kajayaan Abah Asep teh tah. rekaman di Dian Rekor tahun 81 81. jadi gua dari situ ya gimana ya gua selalu memikirkan kreativitas gue Anjay. untuk memajukan dunia pedalangan lu mesti tahu dong Anjay. gua Yeah. bawa misi anjay Tuh, tinggal yo bener tah. iya gua kan dibawa ke sini gua mikir aing kudu adaptasi jeung pergaulan ya Nya. Edun ya tinggal di barudak ngora kameramena aduh kan aya hiji tah engko ngora keneh Heeh. tapi bulet Saha? si Ajis Bah, Uy. kenang-kenangan bah, kenang-kenangan Abah Asep sareng Abah Asep Truna waktu keur ngora aya teh kenang-kenangan anu terbekas ieu mah. oh aya Nu berkesan. berkesan Nya. ketika makan di rumah makan Heeh. Nya tuh makan di rumah makan, Nya, mana rumah banyak. sakit ya, Bang? urang jail Heeh. bibir gelas digosok ku cengek Heeh. gitu ya abah minum asa jeding bibir we ada jeding kita minum we gas we ceritana ulin we ka Ciater
Tron ngojay. Wah, gejebur aing ngojay. Tron sate asak, urang wah kaluhur. Begitu dikolor, kolorna dibalur ku rumason. Edan tak aing gara pakanana enggak gejeburkeun maneh make kolor. Itu Bapak si Cepot mah telengesna moal aya. Tapi berkesannya Berkesan. jadi kacapangan. Gua itu historis yang sulit untuk dilupakan. Swear, gua bener. Oke mah bro. Oke. Yoi. Oke. Tapi dina pawayangan itu ieu panginten Abah Asep mah jeung Abah Asep turun nama sok ngadu argumentasi ngeunaan pawayangan itu ieu nanya. Iya, betul. Nyata ieu mah kinten-kinten numutkeun ka manang Abah Asrun nyaeta ngeunaan pawayangan bentena ieu mah zaman baheula jeung zaman ayeuna kumaha bentena Abah pawayangan teh. Zaman Abah Asep Sunandar Nya diutamakeun dina ajaran Islam. ajaran Islam. Hablum minanas. Hablum minas. Baik dengan sesama manusia. Abah mah dek saha dalangna lalajo wayang tuh lalajo mere wayang. Mere rokok. Nya. Beda jeung anakna mah pedit. Bah, oi, Lain pribadi. Ampun, masalah gitu mah ditukangan kamera, ampun. aduh. Tapi saya sulit untuk dilupakan. Maestro seorang Asep Sunandar Ya. yang pencetus, pencipta merebakna wayang. Sadunia wayang golek. Oh, Hebat, luar biasa. Bang Cepot. Tapi Abah optimis gak dengan adanya almarhum Abah Asep ayeuna parantos ngantun ka generasi muda, optimis moal bakal raskeun tapak lacakna nah bakal langkung tapi bakal ngira. Saya sangat optimis. Lihat regenerasi Abah, Yoga, Dadan, yang bisa mumpuni, yang bisa merajai dunia pedalangan. Amin. Jadi mudah-mudahan pedalangan ini tidak akan hilang, tidak akan hapus. Pokoknya mah sekali Giri Harja, tetap Giri Harja. Amin. Saminggu tak ngapalkeun omongan dia. Waduh. Loh, naon teh euy? Nah, Bang Cepot. Asa rada riweuh kini teh. Hah? Kalembah, Abah tenang. Abah tong lompat. Wah, Teu lompat ke Abah mah, mau bisa lompat. Tenang. Wah, tingali deh. Wah. Bang Cepot. Tingali. Walau. Kalem. Bro, Wah, power ini, boy. wah, anjir. Woi. Tan. Tuh, temikun. Woi. Woi. Hei. Duh, ampun, aing. Cik. Aduh, ini palawur kini bangetnya, ge. Alah. Lain eta wing Udah, menang di mananya. Aya limbat dulu. Iya, malah limbat. Damang limbat, aduh. Eta wing sabaraha hargana. Wah, apal sabaraha bieu? Nah, udah hargana naon? Oh, di tujuh tengah. Apal? Eta kuat tarangnya dipaku payungna. Wah, apaan ieu teh pesulap, apa? Pesulap ieu teh. Bagus, aduh. Cik. What's your name? Ditas. Cing. What's your name? Ah, Oh, adun. lain. Lain, jo Cik, aduh. tanya deui, Bah. Siapa namamu? Oh. Sah. Abdul. Abdul lain. Lain, aduh. Asal kau bebas lah bebas. Sok. Perkenalkan heula atuh Sok, maneh teh da sok, Bebas. Daripada orang kudu di ronsen. Heeh. Cik. Nama saya Ajo. Benar. Ajo. Bukan aing limbat loh. Lain ya. Karena nyokotin padalangan. Nah, saha? Ajo, pendorna kita. Ajo, angin. Anu mah anu kitu mah Bah. Naon deui? Pagawean. Naon Bang Cepot apal teh nu bieu? Cik, kumaha? Deket tempo. Oh.
Kidul teh kidul. Ya kaler. Kidul kaler ngaronyok ka dieu kitu ngarumpul. Lain. Aduh. Cik urang. Duh, tong ama kan biasa we. Tarik galak mah. Tong nyereng. Oke. Oke, newak manuk ti dieu hiberkeun. Berarti mana tukang hiberkeun capati. Lain. Aing teh ngarti atuh. Tukang ngabar merenya. Oh, apal geus kitu mah. Cablogeun pantau. Jik balik, mana diusir. Mau main sulap. Ieu mah bisa ngomong. Eta becus ngomong gini. Aduh, ampun aing. Oh, dek sulap cenah. Cik boga naon maneh sulap teh. Mang cepet. Kan, hoyong nih. Weh, tali. Wes. Kadiekeun heula. Weh. Kadiekeun heula bisi bohong talina. Ya. Iya. Cik, tegas bener euy, cik. Bener. Tuh. Kan. Tegas bener euy. Non mana dibuka baju? Hah? Rek ulah mandi di dieu. Sia teh rek ngojay. Halo doken nih. Boys. Non? Bengket. Sok. Mang cepot tingali kurang ya. Pesulap teh ngagawekeun urang ye euy. Heeh. Kajeng hayang talikeun sorangan. Tuh. Sorangan talikeun. Suku dibengket, leungeun dibengket. Salikeun sabaraha kali? Sakali. Heeh. Teu ngomong we biasa urang lieur. Hah? Oke, aja aing lieur. Tali. Lain ya batur mah ngadoa teh menghindari hukuman ieu mah kalakayang dibengkeut. Oke lah. Apa? Hirup teh hayang kasus meureun. Pagahan. Kala kerek sekali. Ya. Sekalian dimbeheungna euy. Oke, kedua kali. Kedua. Ditutup. Eta bisa ngomong kuningan. Mana? Keceplosan meureun. Duh, ampun. 3 kali udah, Make kuat. 3 kali. Lamun hiji ngaranna cie, lamun 2 ngaranna cie. Mana ku aing ditutup ya. Cie. Nya, aweun naonan. Ya duit ku aing dibawa. Sok. Aduh, ampun. Nah. Aing kudu dihalangan. Iya tingali masih kene naon bah. Tutup deh. Nambah. Urang di dieu. Ai bieu mana naon? Aya kene. Alus euy. Kela. Abah, urang hot penasaran ya. Tuh, 2, 3. Aduh. Bang cepot. Bulan. Salut orang bener. Lai salut maneh teh. Urang mah karunya kami tohana minang ditipuan nih jeung mitohan. Nah, jangan berganti doa lagi. Aduh. Bulan. Sebetulnya saya bisa ngomong. Sebetulnya bisa ngomong. Make mic atau eta mic ada tuh. Wajah itu tuh bisa ngomong. Ama tetap bisa ngomong. Abah mah bisa ngomong. Aduh, ampun. Begini, Pot. Gimana? Maaf Ya. banget. Sekarang saya harus meluncur ke Jakarta. Ke Jakarta? Sekarang harus meluncur. Oh, ke sini lihat ke sini atuh. Ya, tah, Sekarang harus meluncur ke Jakarta ya. Oh iya, boleh, gak apa-apa. Terima kasih atuh. Ya. Enak balik wae. Halus, mana mah halus bener. Rek naon atuh ka Surabaya heula. Mohon. Maju. Tersangka tuh nya Mang Uda. Heeh. Ngahaja dulu di Jakarta ka dieu. Kitu hungkul bae dewe ke Jakarta. Bener. Sok dibikin Mana nama? gawean teh kitu hungkul. Bisa ngalepaskeun tali mah. Bener. Tapi teu bisa ngalepaskeun masalah manehna sebenarnya mah. Bener. Alah, tah kitu geuning Abah. Tadi kapotongku itu tadi. Tadi Iya, kebersamaan. Ya. Kita memperhatikan ini kebersamaan. Pesulap, pelawak, dalang. Ternyata bisa kerjasama yang harmonis. Kalau kita aja mau bersatu. Bener apa? Betul. Saminggu tangkap
ngapalkeun lagi. Mun ngapalkeun hungku we kabarana beurnya. Aduh, ampun. Jadi Kang Cepot, kita mudah-mudahan pagelaran wayang ini bukan mau merusak pedalangan, bukan mau merusak pewayangan, tapi memberikan sajian yang singkat dan padat. Ya. Bodornya nyampe, budaya Sundanya ada, Edukatifnya ada. edukatifnya sangat ada. Amin. Amin. Mudah-mudahan mayang nyabahnya. Iya. Tabah karena solusi karena kesimpulan esensi ieu mah. Iya betul. Esensi dalang jeung wayang numutkeun Abah Asep Truna teh naon ta eusi pawayangan teh nyaritakeun naon falsafah wayang teh ame jadi motivasi kangge barudak ngora anu keur diajar kana padalangan. Ta ieu pewayangan itu adalah seni tontonan Nuhun. yang jadi seni tuntunan. Tuh, Tuntun pada semua insan, pemuda dan pemudi tidak jauh dari dasar-dasar agama yang diperkuat oleh pendidikan agama di dalam. Tepuk tangan doh tingali. Benar, alhamdulillah. Mudah-mudahan nyabahnya tetap lestari, Amin. tetap jaya, Tetap jaya. atuh praktisi senina oge nyaeta lahir batina sing sugema, Amin. boh tina hirupna, Amin. boh kahirupan sosial sareng sejabina nyabahnya. Amin. Tah udah, untung aya kene sok tatanya teh ayeuna kene. Tong di dieu wae, tong ulu ketek di kampung wae ulah naon kurung batok tapi kudu daek ngencar boh kabah asrur selaku praktisi budaya selaku kasepuhan dina pawayangan sabab seueur ilmu Urang asa teu percaya tuh Mang Cepot dalang ngomong hungkul pan dalang mah jeung wayang nya ban jeung pelek ya kan pasangan Abah Gimana? dalang dan wayang ban jeung pelek nya minyak jeung naon minyak jeung no lain Naon? jeung nangka lamun ngadar nangka sok make minyak urangnya bener-bener ada Abah Jepang, bener. Aduh ampun Lain, si kurang mah mana kagok teruskan jadi pelawak, halus euy. mung Abah urang mah ya udah mana terpercaya ku ayana Abah Asep dan dalang teu percaya Uma bawa wayang Uma ini waduh C sini satu udah bari belajar sok udah oge yuk ngaranna saha Darusman ieu gagah kieu lain Daruslan aduh ampun mah nya wayang Daruslan wah maka ka dieu nyeri beuteng mana yang nggak kada nyeri beuteng we teh tah Orang bagus. tuh tinggi lagi tuh hei aduh wayang wayang nu ngigel lain dalangna wayang aduh dah nya aing mah geus sekolah teh kieu tah kalaka engklak-engklakan cing atuh abah teh geus kolot lain ngora keneh abah teh Maksakeun aing era ku tekeneun. Mang Cepot kumaha kudu apal atuh urang teh minimal dasarna kumaha ya wayang teh ciga nu gampang urang teh hece padahal kumaha mimitina bah mimiti kumaha tuh ieu mah ciga wayang nu salah sare kieu we terus bah yang ngigir kitu yang ngigir we heeh Mana imik teh? naon imik oh mik heeh yo ieu imikna Enggak yang tadi. Oh ini. aya mik bisa kuat heeh Wayang itu ada filosofinya. cik Dia ngambil dari wayang-bayang. bayang Bayangan. Jadi gambaran hidup manusia ada di wayang. oh Urangnya beja tinu gelo. ya Ieu teh ini kumaha? bener ini mah Ya yang penting mah kita mencintai pagelaran wayang, mencintai wayang golek, mempertahankan budaya kita, jangan sampai hancur dimakan oleh zaman. hidup bener Nah, udah Ah. langsung jelas nama panginten
udah we ka itu kabumina Abah Asrun hayang terang prak-prakan dina pawayangan ngigakeun. Diajar urang. Pami dina bahasa Pedangan mah sabetan disebutna teh. Oh, sametan nya Bahnya. Sabetan. Heeh. Sabetan mah pedang. Samet. Pedang lamun aya ningali jelema ngaliwat disabet. Sabat eta mah apa cepet? Kang Anton Abok cicing heula tuh Kang Anton Abok. Aing derek kerja Anton Abok. Ieu si Ohak. Heeh, langkung paosna udah langsung ka bumina Abah Siap. Asep Siap mah cepet. Mumpung aya kene kalayan urang doakeun. Amin. Abah Asep Truna cing sehat. Amin. Panjang yuswana. Amin. Barokah dina yuswana. Amin. Tuh. Eta ku sedih wae da pasti eta ngomongkeun pangabutuhna pasti yakin aing mah. Naon tah? Kesel pamajikan nu ngorame tadi serahkeun. Kolot kieu boga pamajikan anu ngora dah. Aduh ampun. Da urang mah lain berdasarkan nafsu. Ingin melestarikan kaum Hawa jangan sampai punah. Apa itunya itu? Jadi bener pamajikan mah ngorangan abahna nu kolot dan cekot gitu sebenarnya mah. Ai gairahna mah kuat kene nya kolotnya. Ngan pikiran mencerang bencelung. Pikiran macam bencung wae. Nyaho nya Punten abah. Tegur make punten. Ampun. Kan aing teh make punten. Gas ngomongin pribadi lah. Ngomongin pribadi eta pribadi masing-masing boga masalah sewang-sewangnya. Mohon. Penting kabarana cing sehat walafiat. Amin. Sakomo nying hareupan ayeuna pandemi corona. Amin. Urang jaga imunitas, ngaliwatan di hiburan, malah manar aya mangpaatna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Aduh nuhun Abah sakali deui. Nuhun. Bisa dikasih pagar jeung junan kolbu buati kemang soca mustika di alam dunya. Aduh. Teras? Tilu poe aing ngapalkeun. Tah teh budak bayareun anak teh. Poe mah gitu tah. Oke. Tah kitu palawargi. Aduh, rupina waktu sekiranya kapan ya? Urang sambung deui dina konten anu salajengna. Hapunten rupiah kalapan ageng sareng alitna langkung saur bacarekna tetep tong hilap kasadayana para netizen nyata subscribe, like, comment, and share Giri Harja Tilu Putra Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Wilujeng tepang kabaraya sadayana dulur-dulur Giri Harja Tilu Putra urang ngariung suka seri gogojakan di channel YouTube Giri Harja Tilu Putra. Hayu urang ngale seni Sunda. Hayu urang ngarakeun kaduduluran. Hayu urang suka bunga tina seni ngalangkungan Giri Harja Tilu Putra. Ngabacot yoga suara ngabacot ngawangkong bareng cepot ngabacot yoga suara ngabacot ngariung bareng cepot ngabacot yoga suara ngabacot ngariung bareng cepot ngabacot yoga suara ngabacot ngariung bareng cepot. Asik. Atur nuhun. Wilujeng tepang kabaraya sadayana dulur-dulur Giri Harja Tilu Putra urang ngariung suka seri gogonya